jauh beak direket, kebun kacang dileyak, pagar dileneh, pohara ekarman ngambukna ditongoh Pak. Tanu gelis teh gancang lempang jol kasaung, barang datang kasaung Ki Ahmad keur macul di tengah-tengah kotakan. Assalamualaikum. Tenemalan Ki Ahmad ongkoh we macul. Mang liren heula pais lauk emas tos dongkap mang. Eta Ki Ahmad tahan harga nemalan henteu nyileuk henteu. Mang liren heula sama sakali eta si Karman amek ditongoh setan. Nemalan sia babi. Nah, sia teh kabina-bina teuing nemalan goblok. Ih, Ki Ahmad ongkoh. Eta Karman henekna eta Karman teh nu geulis beuki deukeut bae. Eta nu geulis teh teras we pakana galengan emang. Liren heula lauk ayam jeung goreng lauk emas dongkap mah. Goreng hayam jeung pais lauk emas parantos dongkap ieu neng nu nganteranana najis teu nyileuk teu nemalan. Eta si Karman manis morengkel-morengkel titongoh setan geus eueuh soraan. La ilaha illallah goblok sia ogoan jadi kitu. Nemalan sia teh mah. Eta nu geulis teh munar manir dina galengan deudeuh teuing aya sugan 3 meter mah. Mang, liren heula, ih najis. Eta nu geulis teh cunuk kana waktu ninggang kana mangsa, aya aneh Bapak. Aireng kenek ngisapkeun sinyang eta nu geulis turun ka sawah. Eta si Karman ditongoh hawa teu tega ragag kabelah ditu. Golenceng teh borobot ko hanap Karman raga. Ku hawa kaget cicing digawir hawa amek nya nu geulis turun. Waduh, raga guys. Jadi setip malah. Setip. Sampeurkeun ku nu geulis, ai disampeurkeun teh peureum. Kitu Ki Ahmad mah. Mang hapunten neng ngagandengkeun ka emang newo-newo nya ngariweuhkeun. Si orang mamang mah nuju ka peungpeureum. Padahal henteu. Mamang, si beungeut yuk di ditu da aya cai, aya kulah. Yuk neng ngajajabkeun mang, bilih teu ningali. Ngan ieu sulampe cepeng mang yuk neng ngajajabkeun. Nah, pala saderek ditungtun ku nu geulis make sulampe. Si Karman hanyat deui meungeus pinuh ku leutak awakna. Ranyat di katongoh. Barang katongoh ningali Ahmad keur ditungtun leuleus sagag deui wae. Sagag deui bae. Gelepok beunnya. Kasiksa teh. Eta si Karman Gusti meuniku golencengan. Barang geus beres si beungeut dibawa ka saung tah Ki Ahmad. Eta datang ka saung aneprok we Bapak. Sugan ngareret kana kageulisan nu geulis najis kana sinjangna ge teu ngaleret. Tungkul bae. Mang, ai geura dahar mang. Si Karman ngorondang ka deukeut pawinian Pak. Bangsat teh kasararaung babi teh ya. Ngadapang we ditonggo ngintip. Geura dahar mang. Ta ieu lauk emas, tanu ieu goreng hayam. Pokna teh neng katarima dunya akhirat. Anjeun mageulis teu gumelis, beunghar teu bebeunghareun. Mamang anu sakieu teu gaduhna saolah-olah mamang teh hiji fakir miskin. Kuhoyong kana lauk emas jeung goreng hayam. Kulantaran maneh mah cukup ku didikan agama. Nepi kadaek nganteran ka mamang lauk emas aya goreng hayam aya nuhun geulis katarima ku mamang dunya akhirat. Ngan aya keneh kahoyong mamang neng. Hoyong naon deui mah? Kieu geulis. Ari mamang mah tara biasa. Dahar sasoranganan
mamang hoyong mah direncangan. La ilaha illallah. Si Karman mebes deui wae huluna. Cek nu geulis teu naon-naon mamang da neng ge can tuang ieu. Oh, suruk deui si Karman geus. Kana corowokan. Eta barang disarengan ku nu geulis kakarak Ki Ahmad daekeun ngahuap sangu sahuap goreng hayam saciwit jeung lauk emas saciwit aya aneh Pak. Laju kokobok deui we pokna neng punten cekap mamang mah. Koloyor deui we mawa pacul. Nah, masyaallah. Eta nu geulis tepi karagrag mek ngahuapkeun sangu kakarak aing mangih model lalaki nu model kieu. Aya wartos teu dahar meuni 7 dinten. Aduh Gusti, ieu aing olah sakieu raosna. Hidangan anu sakieu poharana. Ngan ukur dia raosan we Gusti, ieu mah jalma teh lain ku sebab hoyong lauk emas leung lauk hayam. Nah, ieu mah jalma nu model kieu mah aduh Gusti, lain jalma deet mah pangartosna atuh ieu. Ratna mintar sih ngucur Cipanon bari bebenah ngabangingik teras nangis langis Pak teras langsung mulih. Salengkah 2 lengkah nyileuk ka Ki Ahmad. Salengkah 2 lengkah nyileuk. Wah Cek Karman jadi sarwana jeung awewena. Tah dulur, ieu riwayat Ki Ahmad teh keur ngalalakon di sawah. Anu akhirna kumaharatna mintarsih tiap enjing teu tiasa diwagel ku ibu ramana tetep ngalaan lauk bae. Si Karman meningeus kuru awakna wah beak ku sero ieu. Hayam beak ku careuh beureuh mun kieu jalanna ieu. Tanu geulis teh ba teras tiap enjing nganteuran barang katilu kalina nganteuran ieu Ki Ahmad nyumput di hiji dungus cau ruyuk cau. Karman ngawal terus. Nangkep tuur we ditongok. Pala saderek Ki Ahmad teh teu katingali. Aya sowarana we, keur ngahariring. Pokna teh kieu. Danati wa qadilna kikal badri ajmala fadhallat Pu'adipil hawaki mudhalila. Kitu bahasa Arabna. Pisunaeunana teh kieu. Duh neng geuning teu nyana geulis nir bulan purnama jadi buah ati anami dedeh kabina-bina. Mun teu emut kana qadar tinang tos ana teh sasar. Aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeung qadar. Mamang palih mana mah didengekeun palih kolona aya suara palih wetan eta nu geulis teh seok ka ditu grebeg ka dieu. Mang palih mana Pak Karman bantuan atuh mang sabodo nangkring we si Karman mah ditonggo eta nu geulis siriwi wetan diteangkeun ka belah wetan sorak belah kulon. Danati wa qadilna kikal badri ajmala fadhallat Pu'adipil hawaki mudhalila. Duh neng geuning teu nyana geulis nir bulan purnama jadi buah
hati anami dedeh kabina-bina mang palih mana mang mun teu emut kana qadar tinang tos anak teh sasar aduh neng masing kasobar emut teu nasib jeung qadar teras Pak anu akhirna ieu bingung Ratna Mintarsih sebab ieu Ki Ahmad teh dipilari ka palih kulon soanten belah wetan emutan Ratna Mintarsih dedeh teuing jigana Mang Ahmad teh bogoh ka Neng dina sinirna madak nang Neng bae ngan jigana teh ngarasa teungang meureun da pedah-pedah Neng jalmi gaduh jalmi beunghar padahal mamang ai Neng malinek manang kakayaan malah mamang Neng mah hoyong kagungan caroge nu sakira-kira nyalametkeun dunya akhirat mah eta nu geulis teh basana kitu mang ai Neng malain manang harta kakayaan istu hoyong kagungan caroge nu bisa nyalametkeun dunya akhirat teras ku nu geulis teh ditemalan deui Pak ku hariring anu raos sebab nu geulis oge ahli di pasantren para talibadunya wa in tala umruhu wa nala minadunya sururon wa an'ama kabanin bana bunya nahu pa aqamahu falamas tawamaqad banahu tahadama kitu basana nu geulis mang ai dunya mah saperti impian heuh we ai keraos hare mangimpen teh meuni asanya kagungan truk 20 asanya kagungan mobil kol 20 asanya teu nyaho keur ngimpi pan ai geus gurinyal mah hudang jam genep Gusti teu aya pelek hiji-hiji acan tah manusia ge kitu ulah pedah pinuh ku harta kakayaan boga rasa ngora keneh ceuk rarasaan moal maot maninges poho kana ibadah ieu aing teu deungeun keun antep eta jelema nu kitu persis teu aya bedana jeung ngimpi parangsana moal maot meureun harta kakayaan di zakatan oge nyaah ngaluarkeun zakat jariahnya sagalanya nah ai geus maot teh Gusti teu sarangeui-rangeui acan para talibadunya wa in tala umruhu wa nala minadunya sururon wa an'ama kabanin bana bunya nahu pa aqamahu falamas tawamaqad banahu tahadama nemek Ki Ahmad nguping kitu teh Pak pucung hul we ti dungus cau mani asa ku bunga anu amarwata suta dana ti waqadilna kikal badri ajmala temalan deui ku Ki Ahmad fadhallat fuadipil hawaki mudhalila duh neng geuning teu nyana gelis nir bulan purnama jadi buah ati anami dedeh kabina-bina mun teu emut kana qadar tinang tos anak teh sasar aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeung qadar ya Allah
ning si Mang teh eta mah si Karman manang ketur we ditongoh geuningeunah si Ahmad ngawihna mah paladirin genyelong emutanana yeratna mintarsi mamanahanana nyangkin mantep pala saderek jadi ibu ramana teh Gusti maningas teh tiasa nolak kanu geulis keukeuh bae nganteran ka sawah si Karman maningas begang awakna paladirin ibu haji sareng bapak haji teu weleh musyawarah beurang peuting kumaha pikudueunana kumaha picaraeunana Gusti iratna mintarsih teu tiasa diwagel kitu mun cara wayang dedeh teuing ceuk Pak Haji Hasan nya kumaha piakaleunana kumaha nyareatanana kulantaran akang ge bingung ieu teh anak teu tiasa diwagel majar menang-menang laraya tinirang yatinira majar menang-menang laraya tinira yatinira satria tanang betara nong neng nang nong neng nang dibulak dibalik musyawarah ya kumaha geus aya amek geus aya renah diemutan deui na kumaha waris ti Allah lengleng resmi kang sapisan awal sulin raya katon pawarsa nongenang para hadirin anu akhirna jadi kaputusan ieu musyawarah ibu haji sareng bapak haji. Jadi ieu barudak teh kajen teuing kawin isuk pegat sore urang tikahkeun. Sebab beratna mintarsih Pak lamun diwagel Gusti bilih kumaha ona. Da urang teh kagungan putra hiji-hijina. Sumuhun ne. Ayeuna mah kieu urang adamal serat teh. Mangkaning ieu anu nyuratan wae karatna mintarsih teh ti kantor urusan agama ne. Ieu teh nu bogoheun pisan mesing bapak ge cocok. Kahiji budak ngora beunghar geus jadi haji ai budakna teu kersaeun kumaha atuh ayeuna nu baris ngawinkeun teh meureun naib ti kantor urusan agama ayeuna mah suratan we penting kudu datang ka dieu dina amplop surat penting jeung duit 500 Karman ka dieu naon Pak ieu kumaha carana ratna mintarsi jeung si Ahmad ieu Yeuh, cek Karman carana mah paehan we si Ahmad. Ih, salah. Bahaya man. Ayeuna mah kieu kajen teuing kawin isuk pegat sore, urang kawinkeun. Sumuhun lamun bener kawin isuk pegat sore kumaha lamun nepi ka engke? Ih, kumaha jodoh eta mah. Ieu surat bawa man ka kantor urusan agama. Mangkaning eta yeuh nu hayangeun ka si Neng teh keun we kumaha akal aing engke cik geura bawa surat ieu Pak Karman lempang mamawa surat sapanjang jalan eta hatena majengkel bae jadi dewek anu capek dewek anu satengah modar deh dikebugeng si beureum ieu di jalan oge budak air aja di jalan keur main kaleci dileyep terus sebab Karman geus paehneut hirupneut. Kesel datang ke kantor urusan agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepala kantor urusan agama ningali si Karman datang teh wauheun Pak. Ieu teh seolah-olah tadah parentah nu geulis. Wah, jadi ieu kawin ieu. Sebab aing sabara-bara kali nyuratan cunuk jigana kana waktu ninggang kana mangsa. Aya naon mang? Neng, aya surat cenah ti Mama Haji ieu. Alhamdulillah. Jodoh sarua jeung pati ieu. Pikiran kantor kepala kantor urusan agama mah jelas ieu teh mah teu masalah aing urusan nu geulis jeung aing ieu. Barang dibaca ieu surat dina suratna henteu panjang lebar anjeun penting kudu menghadap Mama Haji dinten ieu jam ieu menit ieu.
kalayan Mama Haji hatur lumayan ieu artos Rp500 zaman normal. Waduh, cek kepala kantor ieu teh dasar pimitohaeun beunghar ieu rupana jeung meuli ka meja ieu. Mang, pokona saya hagi kuring ge anggean sagala mah. Hayo Mang urang siap keur berangkat ya. Keun cek Arman dina hate ieu jelema gelo hiji ya. Keun antep. Arangsana manehna meureun rek dikawinkeun. Eta panaib teh danglos ngangge sorban. Anggeanana nu pangsaena eta diangge. Barang lempang sapanjang jalan eta rahayat pada naros ka Bapa Naib pa bade angkat ka mana? Panaib mendinges poho nemalanana teh jang jodoh sarua jeung pati. Jodoh we jodoh wah cek Arman edan hiji. Paladirin sadaya barang dongkap ieu panaib ka Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun neng katampi ku Mama Haji. Pak Arman terus kalebet. Ieu panganten awewe pa meninges aneprok di kamar. Ai pamegatna kopeah beureum eta Ki Ahmad. Aduh. Cek Pak Arman teh tega budak ratu kini-kini rek kawin. Gusti. Ya rupana manahna papatong ieu rek kawin meuni beureum huluna. Panaib ngobrol jeung Pak Haji. Cek Ibu Haji Karman ka dieu. Aya naon Bu? Kajenting betus dina inung suku, koma saulah betus dina sungut. Aing teh era ieu teh ngawinkeun ka nu kieu teh. Moal Bu. Kieu cenah, Neng. Nu mawi diangkir ku Mama teh kieu, Mama teh aya peryogi penting. Aya hiji masalah. Masalah naon mah? Kieu. Rumasa Mama Haji majalmi bodoh. Jauh tina pangarti. Aya hiji masalah. Ari jodoh sarua jeung pati henteu. Tah ieu masalahna mah. Cek Panaib, Pak, sapan dapat abdi, sapangatahuan abdi jodoh mah sarua jeung pati sebab rahasia Allah. Gitu. Oh, jadi bener jodoh mah sarua jeung pati teu bisa diganggu gugat deui laras. Lain menang sabisa-bisa manusia. Tapi ngan ukurnya reat urang mah. Tapi anu nengtukeun ieu Allah. Oh, sumuhun kitu Neng, katampi ku Mama Haji. Jadi jelas jodoh mah sarua jeung pati. Tah ayeuna kieu kasep. Ainu hoyong mah ka putra Mama teh karatna minta si seueur. Malah anjeun tiap bulan nyuratan bae. Kulantaran cek anjeun ge jodoh mah sarua jeung pati, kumaha atuh ieu putra bapa teh ka tukang kuli macul jodohna. Eta Panaib meuni hararejo lain bariru lain awak. Aduh, kabalejog barang saing-aing nu rek dikawinkeun. Kulantaran cek anjeun jodoh mah sarua jeung pati, kumaha atuh jodohna ratna minta resih kangaran si Ahmad. Panaib meuni prat-preprot, pala saderek bingung taya hinggana. Nah, cek Arman karasa jodoh kapanggih tah. Kapaksa ditikahkeun, Pak. Nu mana awewena? Ieu, Pak. Pamegetna? Ieu cenah nu herang, Pak, ieu nu beureum ieu. Suka Neng dikawin ku Mang Ahmad? Suka. Kunu kopeahna beureum suka? Suka. Ku tukang kuli macul suka? Suka. Terus menya aya nanyaan eta ka kopeah-kopeah. Ngawinkeun. Anu akhirna nu geulis ngamuk, Pak. Geus Panaib eureun. Kuring teh lain budak tumahireu ngahadiran nikahkeun sabara-bara puluh kali karena dibawa ka kopeah-kopeah. Sakali suka kuring tetep suka. Tetep pipi salakieun abdi sanajan anjeun gararining ge kumaha tuh da teu aya waris. Lamun pangurus maneh kawinkeun, lamun lain pangurus geura init. Waduh jodoh deui wae kapanggih ieu. Anu akhirna kapaksa ditikahkeun, Pak. Beres nikah Panaib ngorolos, Karman ngorolos. Ibu Ramana mangorolos ka kamar, Pak.
tempat tidur, lamari, naon rupa anu aya dina kamar Ratna Mintarsih diangkut kabeh. Ku sebab teu satuju boga minantu goreng teu boga harta kakayaan. Dina kamar teh aya samak hiji jeung bantal hiji alias anggel. Tepati di ropea nu geulis teh ku ibu ramana. Ngacelak bae cipanona Ratna Mintarsih. Ki Ahmad teh kitu asal peuting pala saderek dikir bae kanu kawasa boro-boro susukaan. Gusti dadeuh teuing. Dasar kolot istuning manang kana harta kakayaan. Pedah-pedah aing aya waris jeung jalmi anu teu gaduh sakieu geuning karaosna. Aratali badunya wa intola umruhu wa nala minadunya sururan wa an'ama kabanin bana bunya nahu pa aqamahu falamas tawamakod banahu tahadama. Neng, tas wengi gara bobo gelis. Ku sedih, kenapa? Kalingkeun ya pitutur kasakabeh madulur-dulur pikir teh ulah takabur elingkeun siksaan kubur. Neng, gara bobo teraos wae cenapa. Ku sedih abdi teh rumaos. Meureun kuduna mah nurut bae ka kolot, da kumaha atuh da waris. Sabab urang bakal mati nyawa dipunutku Gusti panan kudu ati-ati ibadah masingku mati karasana keur sakarat kaduhung Bapa kaliwat-liwat kana ibadah ngaliwat mungalampahkeun salat. Kang, da manusia mah moal salanggengna di akhiratna Kangnya sumuhun we gara bobo tos wengi. Kaduhung kaliwat langkung hante nyembah makayang agung sakarat nyerina langkung Bapa urang teh teu bisa embung. Neng bobo teraos Pak pala dirin ye gelisah Ratna Mintarsih sapapait sama manis. Parihatin rumah tangga tadi ropea ku inung Bapa. Anu akhirna kurang leuwih 2 sasi Ratna Mintarsih salirana ngajang jawi. Tuna Ratna Mintarsih kacaritakeun sobatna ieu Pak Haji Hasan jelema beunghar di hiji daerah bade pesta ngayakeun hajatan. Nyepitan putrana terpaksa undang-undang ke seluruh kahadean manehanana termasuk ka Bapak Haji Hasan. Sajabati surat undang anu ilahar biasana ditambih ku serat. Dina seratna teh Kang Haji dina tanggal saanu bulan anu abdi teh bade nyepitan putra. Kirang langkung abdi hajat teh 3 dinten 3 wengi. Ngan abdi teh teu manggil wayang, teu manggil topeng, teu manggil film. Abdi teh ngangkir genep ulama anu diangkir. Waduh, bener ya, Parman.
ya dulur aing nek hajat ya jelema beunghar ya pan biasana jelema mah lamun beunghar jeung beunghar lain dulur sapeujit ge sok jadi dulur tapi sanajan dulur sapeujit lamun susah teu wauh Pak tapi sanajan deungeun lamun beunghar Pak lamun katemong ti jauh keneh rek na tamu ribut mener-menerkeun kursi tah kitu sifatna manusia teh kuat talatah anu susah mah bejakeun aing eueuh anu akhirna Pak Ki Ahmad anu keur susah payah jeung Ratna Mintarsih Pak Haji Hasan keur gunem catur ieu rencangna jalma beunghar bade hajatan ceuk Pak Haji Hasan man gancang ayeuna ka pasar kebo meuli kebo 3 mah kerondangan ieu mangga juragan berangkat meuli kebo barang beres tak kebo ararageng tilu-tiluna anu maksudna rek kaondangan eta Bapak Haji anu akhirna babadamian musyawarah ieu teh kebo kumaha carana ceuk Pak Haji man waktu geus deukeut ieu wayahna kumaneh ieu kebo bawa norobos jalan leuweung lamun maneh berangkat janari jam 3 tengah peuting janari ieu datang ka ditu pasti jam 4 sore wayahna we neangan anu ngagiringkeun jawab Pak Karman hararese jalmi ayeuna mah Pak si Ahmad we deh nu aya ai daekeun nam ceuk Pak Haji deh teu daekeun ge urang seret we jelema kitu ieu da pinuh ku sentimen teh ngan kieu pokna Pak Haji man lamun si Ahmad daekeun koma sianya kajenteng betus dina inung suku koma ulah betus dina sungut aduh aing teh era boga minantu model kitu moal cenah Pak deh ku abdi rek disebutkeun jelema kuli pangbangorna we dah eutik paladirin ieu teh Ratna Mintarsih nuju bobo 1:30 Ki Ahmad mah tetep we keur semayang tahajud Selami datang Bapak Karman ngagedoran janela. Neng, hudang ya. Si beureum tah hudangkeun. Gusti. Mang, ieu teh janari tengah peuting. Nah, asa teu ngendahkeun teuing. Aya naon ieu teh? Kita ngagiringkeun kebo ieu ku Bapak ieu. Tah si Ahmad geura hudangkeun. Ai boga salaki kitu maneng atuh ulah pati-pati deung di deuketan. Belgug teuing. Mang, nah mani ngahina teuing. Rek naon kitu? Kita ngagiringkeun kebo. Aduh, Gusti, salaki aing kita ngagiringkeun kebo. Karman, ulah kabina-bina ya aing teu deungeun sia teh kapanggih engke akibat di akhir. Buru-buru jelema beureum kumaha akibatna. Paladirin Ratna Mintarsih teu kinten teu raosna. Aduh Gusti, kula ngajar ceuk Ratna Mintarsih. Nahan ambak meuni muntayang kana tempat tidur Gusti hianat amat. Nek luncat nu geulis kana janela ditewak ku Ki Ahmad. Neng, sing sabar sing tawakal ka Allah. Teu raos Kang Gusti. Nah, tengah peuting kieu kabina-bina mangawe geura emut. Ku belegug-belegug teuing colodot ya aing teu deungeun. Mangawe akang titah ngagiringkeun kebo. Geulis. Sabar tawakal ka Allah. Dauhan Allah dina Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yulaqqaha illal ladzina sabaru. Wala yulaqoha illa dzu hadzin azim. Gelis. Dauhan Allah moal bisa nepi kana martabat luhung hal tina kasucian tingkah laku. Angin jalma anu sabar kabeh. Jeung moal bisa nepi kana martabat luhung, moal bisa mulia manusia lamun teu aya pitulung ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Gelis. Sanaos dihina basa da Allah anu langkung uninga sawios akang kersa nyeri naon ngagiringkeun kebo.
duh Gusti Kang tetega abdi mah ya Allah etah Ki Ahmad Dangdos sinjang digemolkeun calana hanapeun tuur kopea beureum dia ngebae eta ku Ki Ahmad nu geulis mah gogolencengan dedeh teuing aduh Gusti salaki dihina basa Ahmad geureum ya molor besia ieu tamang kebo cekal ya gaplok sakuaing Ki Ahmad nu nyekel tamang si Karman nu ngagiringkeun pan ai kebo ti peuting masuk jalalinger ieu ngahaja kebo di jujuran Pak aduh Ahmad meuni tokecang nyekel tamang kebo maksud si Karman supaya kalayak kebo eueuh suku kebo jeger sukuna Ki Ahmad kuat meulit mang pan ieu mah suku abdi parasaing suku kebo goblok sapanjang jalan ye Ki Ahmad teh pinuh ku kasedihan suku meuni ngegara rempeng Mangeran maneh kasaha munabi maneh kasaha mun bisa jawab mokaha salamet temenang bahla bapana Mang Udin salamet temenang bahla di tengah leuweung aya suara nu ngidung Monan teu bisa jawabna tangtu gede kateungeulna si mayit kana huluna ajur sakabe jasadna ajur sakabeh jasadna kiamat sedih nelangsa ala kadar di dunya dijujuran ku batur kena Allah we lillahi ta'ala kumanah anu ikhlas tapi lamun ngemutkeun ke di alam akhirat manusianya kasaha minta tulung lamun teu bersih tina dosa manusia teh pasti nanangan siksaan ti Allah sebab surga jelas teu narima manusia nu kotor leuleungan mamawa kabo atawa muning nete-nete banurung sit mapai-mapai pancaniti eta Ki Ahmad dina manahna ngear bae maca sholawat barang sumping kanu kagungan hajat jelas kurang leuwih 3:30 sore Assalamualaikum Waalaikumsalam eta jelema beunghar moro ka Pakarman da parantos uningan man mana dunungan maneh mungkin cenah yang wengi enjing Pak di mana kalaresan aya kiai sanes bade aya kiai oh benar ieu keur naon kebo ieu mani tilu kange ieu cenah bapak kaporoyogian di dieu saolah-olah kaon ngan di antara nu gawe pangbangorna ieu Pak ieu jadi melang nu mawi dicanak we jadi tanya eta malum dah leungeun panjang cenah budak teh nah di sini teh cek nu boga hajat kieu ayeuna man sia ulah nemah ya kudu saperti imah sorangan ieu semah teh tuh semah ku ieu teh kurang palayan teh tah maneh teh wayahna jadi palayan euy jeung batur maneh tah maneh teh dibere ayeuna pagawean maneh teh spesial bagian minuman kopi air teh bagian konsumsi ye tina minum-minum nu model kumaha nu kudu dibere susu model kumaha nu kudu dibere kopi layanan kumaneh si Ahmad tukangna heur caina tah bener Mad sia awas ya koy eta Ahmad teh gawena nganagog bae naheuran cai di nu rek hajat ai Pakarman mah tukang ngomano pala saderek tukang ngilikan tatamu nu maha nu pantes disuguhan cai ya jadi berarti ya Karman teh Pak jadi bagian konsumsi tukang ngilikan jalmi nu kumaha nu kudu dibere teh cap botol nu kumaha nu dibere limun nu kumaha nu dibere kopi pala saderek ieu Pakarman teh ngatur minuman katingalina
anu seueur minuman teh cap botol. Jadi akhirna pala saderek ya Ahmad 2 dinten 2 wengi teu menak dahar. Kumaha akhirna kajadianana Bapak? Barang dina waktu enjingna pala hadirin ieu jami teh maningis puluhan ribu. Sebab mungkin wengi teh baris dongkap ulama genep anu malalas hur. Enjingna pa kinten tabuh 8 sumping Pak Haji Hasan sareng Ibu Haji kalayan Ratna Mintarsih. Eta Ratna Mintarsih teh Pak barang lungsur tina mobil sareng Ibu Ramana. Ai sapanjang jalan Ibu Ramana teh ngan nganasehat neng geus caroge kitu mah ulah diropea geulis. Tapi toleh nu geulis mah Pak manahna teh tekun bae ka salaki. Soleh manahna barang lungsur nu geulis teh ieu jalmi dugi ka kabeh panon teh ngahiji ningali ka Ratna Mintarsih. Ningali kageulisanana mani mencrang. Kidig ringit lengkah perak kepatna mani singkartip. Aduh Gusti jalmi teh sadayana mani geger tukang cenol sampai bahe tanggungan cenol. Nuker ngadaang toge eta toge nepi kalebah kana irungna. Nuker ngarokok nepi karagag eta rokona. Ku sebab naon ku geulis. Waduh, ceuk Karman mangkaning lalakina ieu onyet ieu. Aduh, Gusti. Eta Ratna Mintarsih bunga anu taya hinggana. Nah, Gusti, barang retne nyos salaki ya Allah. Pamenteuna cumang cemong ku hampas kopi. Da eta si Karman heureuy, lamun aya kampas kopi teh dicerongkeun kana beungeut Ahmad, Pak. Ratna Mintarsih barang retne nyonu jadi salaki keur ngahareupan hau. Kulitak harita keneh pinsan Pak. Ibu, Neng kunaon? Aduh, seueur patuangan Neng Bu. Padahal nu geulis teh nyo caroge. Eta Ratna Mintarsih teh Bu. Neng teu raos patuangan ya Allah. Leh kunaon ieu kunaon? Teras diarangkat Pak di Pararayang Gusti Ibu patuangan teraos. Dedeh teuing nu geulis teh Pak teu buka rahasia. Si oreng ningali carogena Ki Ahmad ya Allah. Eta nu geulis mah tetep Pak Koko jengkengeun eta manehna ku sebab ningali caroge. Eta dokter ti mana oge dipanggil disuntik sabara-bara kali najis teu tiasa mengpan. Ku sebab tekenan Ratna Mintarsih ieu banget imut kanu jadi caroge. Tekenan batin. Paladirin jalmi puluhan ribu. Ku sebab bade ngahadiran ieu anu genep ulama. Para menak, para parantos kumpul. Jelma-jelma beunghar parantos kumpul ku sebab pikeun mapag ieu ulama teu samarangan jalmi. Jawara-jawara geus kumpul pikeun ngajaga keamanan ieu hajat jelma beunghar. Barang kulang leuwih jam 4 sore eta ulama anu genep kabeh parantos sumping. Ieu para menak Pak meningan tai rek hormat dedeh teuing ka ieu ulama. Waduh, ribut ulama datang. Jol teh eta ulama nu genep. Sadayana menak berikut Bapak Haji Hasan mertuana Ki Ahmad Pak sujud kabeh ka ulama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cium tangan kabeh manis sakumaha halang layangan borta. Cek Pak Karman mah teh tuh ulamna tuh. Eta si Karman nyebut ulama ge teu begug ulamna cenah. Tuh teh ulamna tuh. Ulah cara sia hirup teh goblok. Ai hayang boga pamajikan geulis kabegug eueuh sia tuh teh ulamna tuh. Eta Ki Ahmad teh ngaleret ka genep ulama. Barang ngareret Ki Ahmad ya Allah bunga anu amar watasuta.
Gunung Himalaya ageng-agengan manah Ki Ahmad. Ieu ulama anu genep teh barang ditingali ku Ki Ahmad murid manehanana. Jadi Ki Ahmad pertama gaduh santri teh eta anu genep. Dedeh teuing aduh barudak maneh nu bakal ngaji. Dina hate Ki Ahmad Gusti anjeun mah moal nyaho guru nuju sangsara ngahareupan hau. Aduh. Maneh anu dipanggil parang sama mate saha dina hate. Si Karman mah keukeuh we bari narok tuh. Ulamna tuh cangkurak sia ulah ngalamun bae. Ulamna tuh. Nu geulis teh tepah. Bu, teraos Bu. Kunaon atuh ieu panyakit pohara amat. Dur magrib jelema geus rapat. Dur Isa netepan Isa beres netepan Isa siap kabeh para panitia jawara-jawara kumpul dulur-dulur cek protokol. Di mana ieu ulama disilahkeun ulama nu kahiji. Koma anjeun ulah garaneng. Awewe nu mawa budak lamun ceurik bawa sing jauh teu meunang. Karman ka Ahmad Mad teu meunang ngomong. Sajabati ngomong batuk bersin teu meunang. Nyieun we kasulitan euy. Kira aku cenah ai batuk mah teu meunang kebuk saku aing. Remen pisan euy. Jalmi ngabulu manuk der pangaosan Al-Qur'an. Barang beres ngaos Al-Qur'an disilahkeun ka ulama anu kahiji. Der ulama teh ngaos. Aya model Pak, tengah-tengah maca hadis eta ulama si Ahmad ngagorowo. Salah. Rebeg jelema bingung kami. Saha nu nyalahkeun euy, saha euy. Cek Pak Karman, aduh, goblok sia make nyalahkeun sia teh gebug-bug naon sia teh. Ulang ngajar sia sakali deui digebugan ku aing. Saha mang dah ieu budak goblok ya. Awas tah, pingpin mang. Teras we ulama mah ngaos teras. Beres ulama nu kahiji, teras ulama nu kadua. Kitu deui wae. Barang tengah-tengah maca hadis salah. Waduh, ribut deui. Ulang ajar sia. Sia teh naon kabugug sia teh. Hayu geus. Ya Ahmad digarbugan. Dicari witan eta ku jalma pedah-pedah ngabolohok nyebut salah. Ulama nu kadua disalahkeun dugi kalabah nu tatilu ge disalahkeun nepi ka 5 Pak. Ki Ahmad kopeahna diduruk sabelah. Tinggal sabelah deui. Beungeutna eta Ki Ahmad sakumaha birit seeng dicerong ku jelema. Dianggap pangaco. Barang dugi ka ulama anu terakhir beres uluk salam assalamualaikum waalaikumsalam dulur-dulur cek ulama anu terakhir kaula moal bisa ngaji sebab didengekeunana ku kaula timulain ulama ngaji anu kahiji ulama nu kahiji ngaos aya nu nyalahkeun kadua nage aya nu nyalahkeun katiluna sampai kalima ieu ulama aya nu nyalahkeun geus mama mah moal ngaji hayang kapanggih jeung nu nyalahkeun. Alah ajengan jelema gelo ieu mah jelema gelo mangga we teras ulah didenge kan. Gelo hayang nyaho di gelona bener hayang nyaho di benerna bawa ka dieu. Pala sadere Ki Ahmad diseret tinu poek di bawah. Sedihna Ki Ahmad sapanjang jalan ngaliwatan jalmi seueur eta anu deukeut ka Ki Ahmad kabeh narokan ka Ki Ahmad. Cek Pak Karman hayudak sing sarareubeuh gebugan ieu jelema. Baju sararoe kopeah tinggal sabelah birit hideung sakumaha birit seeng. Beungeutna teh dugi ka hideung sakumaha birit seeng. Eueur jelema mata simeuteun jelema gelo. Barang dibawa kana tempat anu caang. Dina hareupeun ulama nu genep paramena kabeh ngabaris. Geger jelema. Ratna Mintarsih beuki jojong kengan Pak.
Pak Haji Hasan mitohana menimalik kana temok silana sok sieun ngaku mitoha. Mangga Pak bade dipek-prek ke Cek Arman. Taros ku protokol. Saha ngaran anjeun? Ahmad Pak. Ahmad. Jelema bener maneh jelema gelo. Cek Ahmad jalemi bener Pak. Salah. Panggelo-gelona jelema maneh. Wani maneh nyalahkeun ka ulama naon kabegug maneh. Naon pangabisa maneh? Goblok, setan, pea. Dicarekan Pak. Cek Ahmad hampura we ti luhur saujung rambut teh handap sausap dampal. Moal dihampura. Ampun we Pak. Moal dibere ampun. Goblok maneh. Paladirin ieu Ki Ahmad mentah dihampura teu bisa dihampura. Menta ampun teu bisa ampun. Ki Ahmad teh emutanana dugi ka ngarasa asa jadi sungsum jadi balung. Sumerep kana kulit, sumarambah kana bayah. Langit asa melengkung mega mayang katon kasuhun kalingga murda. Kelayan dicangredkeun dina ujung rambut parat kana ati sono bari anu murni. Para panitia, denge ye kula Cek Ahmad. Balangsa kula seubeuh 2 poe teu meungih nyatu ye kula. Anjeun beusi hayang nyaho Cek Ahmad kula kapalang tanggung dina ieu waktu. Anjeun hayang nyaho. Kula moal bisa nyalahkeun lamun teu bisa menerkeun. Kula moal asup kana kalangan penca lamun teu bisa menca nyaho. Kula moal mah bali ngawuduk lamun kula teu boga kalapa. Barudak, salah maneh teh bener ngaji, mama teu betah. Ingat maneh ka mama. Pala saderek ieu ulama nu genep barang nguping soanten nu jadi guru. Ngajerit maratan langit ieu ulama ma anu genep nyuksruk kabeh nyium inung suku Ki Ahmad. Ma teu sangka mama aya di dieu. Barudak sangsara aing mah di dieu. Geus maneh ulah ngaji mama nu baris ngaji. Dulur, hayang ngaji nepi ka jam sabaraha anjeun? Luar Ki Ahmad ngaji. Eta jelema eueuh nu bisa ngomong. Maneh teh salah cek ilmu nahuna, cek mantekna, munazarahna. Ratna minta si ceceritan komo. Jelema menak kabeh pada bengong, si horeng ieu ulama anu genep oge muridna. Ieu jelema daratang nu marawakeun jas, marawakeun pakaian samping mama, wayah negara salin mah, tara salin kula mah. Der Ki Ahmad ngaos Quran, jelema muriding bulu punduk kabeh. Pala hadirin sadaya, eta Pak Haji Hasan mah diluncat. Jeung pamajikanana aprak-apakan ka unggal jelema, aipokna teh pan eta cenah minantu abi cenah Pak. Minantu abi cenah eta. Pala hadirin Ki Ahmad der teras-terasan ngaos. Eta jalma mata simeuteun mah eta kabeh. Si Karman geus teu paeh kehirup ngajopak di kebon cau. Jelema bingung kabeh, ratna minta sih pugulingan nyeri, boga salaki dihina. Ya Allah, horeng eta Ki Ahmad teh pohar. Anu akhirna pidato ratna minta sih dulur-dulur, ieu teh salaki kuri. Deuh teuing yen boga hajat tega, manitip titah tukang naheran cai. Mani pinuh pu hampas kopi. Hampura ibu, hampura. Kabeh jelema minta dihampura. Kabeh cek ratna mintar si eueun cergi manusia di dieu. Boga rasa nikmat, boga rasa harta kakayaan loba, teu ditasarupkeun kana jalan Allah ka manusia tetep wani ngahina basa. Peak kuratna mintar si cacar bolang kabeh. Pak Haji Hasan mah ongkoh we eueuh ka erana ka unggal jelema pan eta cenah minantu abdi, cenah minantu abdi. Tadi mah tepi kanyang hareup kana temok sieun ngaku mitoha. Tah isuk-isuk teh Pak jelema geger mobil saayana mobil nek ngawal Ki Ahmad, tetep Ki Ahmad teu daekeun. Kula biasa ngagiringkeun kobo, haye mang balik mang. Ngajakan dewe ka Pak Karman, eta Pak Karman sieun ka Ki Ahmad, asane nyomaung. Lamun ti heula ni heulakan maneh, paneuri maneurikeun maneh. Bubar eta hajat.
nu boga hajat pinuh ku nasehat jalmi Pak Haji Hasan pada nyeksekan kiamat mulih ka bumina Ratna Mintarsih. Pak Haji Hasan ge bingung teu sangka ye Ahmad pohara horeng teh ngajina elmuna pohar. Tah Ki Ahmad teh putus ngalalakon nepi kana 7 bulan. Permios bade mulih. Neng. Wayahna we akang teh pasihkeun bade mulih heula. Duh Kang hoyong ngiring ulah waka. Mualami akang paling ge sawengi di ditu. Di pasihan artos 500 ku Ratna Mintarsih ku Pak Haji Hasan 500 zaman normal Ki Ahmad mau duit 1000 mulih. Kopeah tinggal sabelah. Nek balik ka pasantren ka bumina Ibu Ramana anu asal. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar watir yaqil agyar wa miftahi babil yasar. Barudak sora guru maneh balik ya. Berang santri kabeh kumpul. Sayyidina Muhammadinil Muhtar walihil athar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdoli. Datang ke pasantren. Eta santri kabeh seuri kabeh da kiai beak sabelah kopeah. Ibu Ramana ge gumujeng Ninyo Ahmad pakaian rejet kopeah tinggal sabelah. Tuh Kasep mah cek bapak ge naon ayeunangan awewe mah kudu gining 7 bulan maneh ngalalakon kalah kabeak sabelah kopeah. Sumuhun cenah Bu. Kumaha hasil? Insyaallah ngan abdi gaduh kahadean jelema beunghar kitu nyariosna teh. Malah abdi gaduh hartos 1000 Pak. Coba panggil santri. Keur naon? Titah balanja pakaian nu pangsaena Pak. Abdi rek nyaba ka jelema beunghar. Artos dibalanjakeun kana sorban nu pangalusna sorban, jubah pangalusna jubah, igal pangbalusna igal. Damis pangalusna. Jelema beunghar can kapeser, Ahmad dipeser ku Ahmad. Barang balik ti kota ieu santri mawa angyan nu kacidasaena. Teras dicobi ku Ki Ahmad. Allahu Rabbi, cahaya Ki Ahmad moncorong lir ka dia ningali areng ayeuna nenyo inten mutiara. Ibu Ramana sorangan dugi kalebah teu kenal ningali pameunteun nu jadi anak. Allah. Santri kabeh geger aneh amat jadi ngawali katingalina teh. Malah rahayat kabeh nu aya di kampung eta kabeh pada geger guruna Ki Ahmad di Mekah turun padahal eta Ki Ahmad. Cek Ki Ahmad barudak bada subuh urang nyaba ka jelema beunghar. Aya sabaraha santri? Aya 300 mah 100 we nu galede sing gining dangdanan. Santri anu kabawa bunga, anu teu kabawa ge bunga. Naon sababna? Ngaji pere. Kan kitu santri mah. Nu kabawa atuh bunga, nu teu kabawa ge da ngaji pere. Bada subuh teh darangdos kabeh gining santri anu 100 ngiring Ki Ahmad. Geger sapanjang jalan jelema aya guruna Ki Ahmad ti Madinah jeung ti Mekah turun suhoreng eta Ki Ahmad. Sapanjang jalan eur-eueuran ningali santri 100 ngiring ulama. Jadi jalmi teh eur-eueuran ningali santri ngiring ulama. Gila badinya eta geger sakabeh jalma. Ari Pak Haji Hasan mah keur ngalamun bae ngarasa kabalejog boga minantu. Sebab ai anak aing mah geulis. Kanu beunghar kanu bisa ngaji ge moal teu laku. Aduh, kabalejog aing boga minantu ngaran si Ahmad. Barang beres nyarios kitu Pak, aing ngaleret ka palih wetan teh aya nu ngaleut ka dieu keun. Cek Pak Haji Hasan saha nu rek maraen bola itu.
Nah barang diwaaskeun anu sabenerna teh nyangkin caket ya Allah lain jalmi nu rek maraen bola. Aya hiji ulama diiring ku santri anu 100. Aduh cek Pak Haji gagal aing ngawinkeun anak. Lamun ka dieu yeuh aing kacida satujuna tapi ka beak bana aing senang dunya akhirat. Salah anak aing waka dikawinkeun ka ngaran si Ahmad. Ku santrina ge mal teh eleh ngajina. Aduh kaduhu. Buah-buah ieu ulama rek ngalamar ieu. Teu nyahun anak aing geus dikawinkeun. Bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta Pak Haji Hasan manis sujud Pak. Teu wauheun kaki Ahmad teu nyaho eta teh minantu. Eta santri kabeh caralik Pak Haji Hasan gadona mani norok tok muriang teu kawayaan. Sujud kaki Ahmad. Apunten we ajengan aya peryogi naon? Ah ameng we cek Ki Ahmad. Nah ieu mitoha teu wauheun. Ieu santri bingung masyaallah ieu kenalan Kiai Beunghar amat. Sebab ieu Ki Ahmad teu nyarioskeun gaduh bojo Pak nyarioskeun teh rek tamu ka jelema Beunghar. Pak Haji Hasan permios ajengan abdi bade kalebet heula mangga. Datang ka jero imah kabeneran Ibu Haji keur ngadamelan kue. Ni Haji eureun. Aya naon Kang Haji bolor sia. No laju ngamek. Oh recek Ibu Haji deudeuh teuing kolot-kolot mending ngabolor-bolor. Hese diurusna sia mah jeung anak sia. Coba lamun kawin ka eta mah semah ratna mintarsih tah. Bean bana aing beak senang dunya akhirat. Ulah ka si Ahmad dikarawinkeun. Hese diurusna anak sia mah sarwana jeung sia. Kang Haji, aya tatamu make ngawarah nu jadi pamajikan. Make nyebut anak sia pan anak kabehan teh. Coba itu tatamu. Pakaianana ge aing macan kabeuli santrina mani 100. Mana ratna mintarsih? Hudangkeun. Pariksa tuh tatamu aing mah geus teu hayang dikaluar, keung nenyona ge. Digugahkeun ratna mintarsih neng. Aya naon Bu? Bapak amuk-amukan aya tatamu. Nah, ratna mintarsih teh gugah. Bapak aya naon? Tuh teh nyoku sese mah tuh. Ai hirup mah kudu melek boga mata teh. Coba isya kain ka si Ahmad, naon coba hakaneunana. Ngaji ku sia ngeunah di lebok. Tah ulama tah, pakaianana ge teh nyoku dia. Senang bana aing beak dipake marban santri goblok. Deudeuh teuing Bapak. Manusia nepi kalebah ditu puka pae ku ayeuna pangaruh dunya teh Pak. Ai tamu mah urang tampi mah tampi we iteh aya naon? Sing hades ya kagodanya. Da butut-butut ge boga salaki dia. Beusi kagoda tak kuseh mah. Moal Pak, ai lain hakna mah da moal. Nu geulis teh dangdos. Sinyang rereng nu pangmahalna eta diange. Kudungan putih ngarumpai kana mumuncangan sawadak sasipat eta nu geulis mending ngagelempong. Uluk salam bari muka gerenel assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jol nu geulis Pak, ieu santri bengong kabeh. Aduh, ieu nu boga imah geulis amat anak. Eta santri meuni ribut merenerkeun baju, merenerkeun kope. Dianggapna ieu barudak santri, ieu putra nu boga imah keur milihan urang ieu. Badodak salah nyaba jeung kiai lamun aing nyaho ti bareto sabaraha paliboa sapoe aing ulin ka dieu. Aduh, koatang euy. Eta nu geulis teh ngalong we dina panto Pak, ka jero henteu, kaluar henteu malangna panto. Nah, eta ratna mintarsih da puguh ka salaki meureun tenget. Teras we disampeurkeun Ki Ahmad teh. Diamung damisna kunu geulis lajeng dikael pananganana. Dedeh teuing Kang neng hampura bari dibawa eta ka kamar eta Ki Ahmad jetrek ngoncikeun panto.
eta santri bingung ya Kiai daek dibawa awewe. Kiai heureum nek nyebut haram meureun era da ka guru heureum Kiai heureum. Ya kunaon Kiai daek dibawa awewe. Ribut santri anu 100 heureum Kiai heureum. Pak Haji Hasan neungelan pamajikanana di dapur modar siap wae. Uyah moal teh kaluhur ka handap. Ratna Mintarsih boga salaki eta semah dibawa ka kamar si ya biangna ya meureun sia ge lamun aing eueuh sok ngambian lalaki gelo sia bajas. Aduh Bapak Haji abdi mah teu ngajar kitu tang urak sia bibitna. Ibu Haji diseret-seret ku Pak Haji Hasan santri ngulilingan imah heureum bingung sebab Ki Ahmad teu buka rahasia yen eta bojona. Akhirna kalaluar deui Ki Ahmad kaluar nu geulis ka dapur Neng. Tulung Ibu Gusti biang kerok sia. Jahanam bagianana sia Ratna Mintarsih. Sarua meureun jeung inung sia lamun aing eueuh ge ngampihan lalaki sia teh boga salaki sia teh. Eta jelema dibawa ka kamar. Neng, ulah nyusahkeun ka Ibu geulis. Tanyo Ibu coba digebugan ku bapak maneh. Jahanam sia bagianana disiksa sia. Pak, punten. Cek Ratna Mintarsih bapak teh dosa hirup. Ari Neng mah disiksa ku Allah, wallahu alam. Can puguh, Pak. Tapi bapak di dunya keneh geus disiksa ku Allah, abdi mah sedih. Disiksa naon cenah aing? Allah, Ibu khawatir ka bapak. Tapi kawani ngagebugan Ibu. Bapak gaduh panon sakitu saena katingali nama saya tapi bapak teu ningali ieu geus dikutuk bapak ku Allah. Sebab panon bapak mah ditanyakeun baik kana dunya disiksa bapak teh ku Allah. Ibu hawatos ka bapak. Bu, abdi moal sarangan samarangan nyandak ka eta lalaki pan eta teh Kang Ahmad, Bu. Bapak geus teu ningali ta panon. Eta curup Ibu Haji nungtung ngebleng mali ka mata Kia Pak Haji Hasan. Sia dirorek ku aing mata sia. Orang lain aing anu salah mata sia nu kalampat kudunya heuntem diseret terus ku ni Haji. Santri ribut deui sia si nyebut heureum tangkurak sia ieu aing mah teu nyeuh. Kulantaran ngadenge eta pamajikan Ki Ahmad santri ribut siling sedekeun sia si tieu tangkurak sia si. Katanya ho iya aing lamun pamajikanana. Allah udah kiai teu buka rahasia. Aduh aing nyebut heureum aya 20 kali mah. Barudak. Cek Ki Ahmad geus ulah garandeng. Mama nu salah teu nyaritakeun hasil ngalalakon tah ieu ibu anjeun teh. Pak Haji Hasan ceurik nyuksruk di hareupeun Ki Ahmad jeung Ratna Mintarsih geulis kasep Bapa hampura dunya akhirat. Sanajan ka anak bapak teuk-teuk beuheung ti korogorokeun jelas bapak teh nu kapangaruhan kudunya. Ilmu anjeun anu dimangpaatkeun ku Allah ayeuna bapak kapalang nyebur kecap bapak banda bapak hok senang bapak dunya akhirat dipake maraban santri. Naon kepentingan agama lillahi taala anu akhirna harta kakayaanana dipasrahkeun ka Ki Ahmad ku Ki Ahmad ditasarupkeun kana jalan Allah. Guna kepentingan masyarakat muslimin muslimat khususnya ti masyrik dugi ka magrib. Tah kitu para saderek riwayat Ahmad teh hapunten kasadayana anu nyetel kana ieu